wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan. Nyata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang saeutik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk di makom syariat di makom torikoh nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, timimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Barang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korengangan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin dengan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran gorenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang deuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asa. Ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya, emang aya kasieun teh aya. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kos gara ditu. Poe ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah ka dahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana. Ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Nah, dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa. Mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget. Lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina
neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti naon pameuli surga? Jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan eta DJ cali tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah oleh tak keuntungan duniawi nagi saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kunyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajeun teuing kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebatna neangan duit ka bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kumaha kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Nah ini negara sorangan lah, mun di Indonesia ini mah, di mana? Tuh ditutup, di monyet kan kalangan. Minimal raja monyet. Kasi itu diawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Bang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Dele eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskan dengan kiai. Ulah teruskan itu bahasa ulah. Mau lain jadi sakit wae deui. Enggak memang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadaguan ti masyarakat baik, ningana tuh pernah dikorbankeun. Ieulah can boga kayakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan kanjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing meulekeun ka sia, sing harade atuh sia, ya sia ge bakal cara aing.
ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ka nasihatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nanaonan cukup ku kayakinan. Mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di makom hakikat, geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saya tik dahar ngahutang kawarteg kalkulator dunia, dah zohor dunia, malah ke sholat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Orenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin dengan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al iradah, wa alamatul iradah al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian mementak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wah, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ka kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai? Oh, siap itu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh masantren, teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabaraha tahun kumaha kecerdasan Aceh siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng nu geulis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang kang neng bae gitu nah itu pangakeun anturkeun nya masantren boh ngaji amin batur malab jatuh menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kuda kiai tolol magahana 7 itu meureun di Nurjaya di lab jatun kebo mah tuh
ayo jurumia soro kabeh diaji alfiyah johar maknun wis puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae diaji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis wah jago dah dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh panitia nek nangan ilmu yakin ieu malah ka ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu dihanca geus sabaraha 10 tahun ya waduh asal balik di ka asal naon abdi bae mah izinan bae rek nyen pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tetangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam sia ya kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngawur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya mah eta bae geus ka mana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah somohon abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babeh balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu kaharti mama waduh, ayo gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapak anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aing posku. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atau nirili aing ku aing diiut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan bae jang ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui waduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun henteu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus santren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah enggak mama
abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarisieun Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telog iji Allah nu ngarisieun enta ka Allah mangga wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga kas dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu kayakinan di mama sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat kuka beneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebgu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi rada ka sumur goblok sial sial ge rada barudak bae emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong mbak tuh kumaha ngeusikeun anu cicigan itu bolong mah ya ragak ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap kiai mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah sebut dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag mending urang tutupan ala dikira sobat ya ya nadek magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong gahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing teh ditulungan kana ditutupan ae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek gerete wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut datang urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyandaki paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika urang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakara wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean sadaqallahul azim kieu jaya langsung kieu ka pamajikanna cek aja ka naon seri atuh kan nu seri bola ngomong beri ka kulu ieu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet
Manusia lepas atuh murid Jawa. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana sekarang itu. Wah iya boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu. Waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bekerja ritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi hirup pae geus kumaha Allah bae. Tapi Masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir teureun illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap Nana isyarat si suku kikituan muter kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel apa jana diangkat kaluhur set dari perum-perum nya barang datang kaluhur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum Masya Allah cak jana mau ngomong kain mana heran coba orang mantes ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dartan asal haji penni mah bisa-bisa diimanya ngobrol jeung meong biasa meng cak pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uji jadi edan salah ke aing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedangkan meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga nama kenal pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong, nudal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti
sorga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli sorga. Gusti naon pameuli sorga jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga. Tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah. Awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Naon eta keuntungan duniawi geus aya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan geus puguh gaji, itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kunyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajenting kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa deui panghebatan dengan duit Pak Bupati lumantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu cenah mau jadi presiden siap nah ini negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh di ditu tuh di monyet kan minimal raja monyet kasih duniawi. Nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Bang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah yen boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskan jeung kiai. Ulah teruskan eta bahasa ulah. Moal aing jadi sakitu wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can Anggis, majlis can Anggis, pondok pesantren can Anggis. Ngadaguan ti masyarakat baik, ningana tuh pernah dikorbankeun. Ieulah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa. Kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu aing ngeulekeun ka sia sihara de atuh sia ya sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula. Waizo nu maot ka nasehatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka. Aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan
sugih nanaonan cukup ku kayakinan. Ngetak lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pagengan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang saeutik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk nu di makom syariat nu di makom thariqah nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das zuhur dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafa bil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al iradah, wa alamatul iradah al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon, ngeridit keur meuli naon, zina keur barang beuli neraka, judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya. Ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun. Lantaran wa alamatu syirkil yakin, tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam, nyana api ngajaga tina berbagai dosa. Asasieun asarempat, asasieun asarempat, asasieun asarempat. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam geus jam 11. Ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah, istimewa jasa ieu mah. Berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah, meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, salila hirup sing hade ngaraji. Nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian. Ajian mah cenah kiai na geus sae. Ngaraji ibu kadinya. Sing hade ke datang ngarajian kiai bae. Ajian. Ulah jauh-jauh. Ya, kurang kenai dirinya silakan rada anu jauh ka mana. Maksudna di samping ngabeneran tentang zahir, ngabeneran tentang batin, ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina, urang cuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ye Serang Pandeglang Rakas kitu ngan kulana hiji dibere sangeuk, nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah. Ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ieu ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah, urang babarengan neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae diatur ti sungkuri hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa, barangkali lu di jerona masya Allah ayah awewe geul kayak apa bagus udah gelis udah ikat apa lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong. Aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggih ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh. Ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layat tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan mah ka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak haji mami dah kalau mana ya ieu cenah kieu lamun diurang ieu pelayan ieu jadi bintang film sakitu nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dana orang urang digali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu sa atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deh encan deuk dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau tak asup nominasi ya ayo deh ikut saya nu boga abdi geus dikawin acan deuk dikawin gue wah tuh lain leuk deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalamat geus boga sifatan-sifatan khususan ilaruhi sama para lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akin cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota kunyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui nah gimana cincinna cincin kos kitu bae teu kaasup bener cincin kamu amir banget gitu cincin saja dijadina bae kamu cincin luar biasa arloji urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang lagi tina emas bungkus lagi tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda lagi pelanana emas kabeh kacamata lagi emas kabeh emas tolong asli emas ke rumah kaset pinter gagah seorang pengusaha keayaan anu luar biasa di dulu lagi pohara jasa Waalaikumsalam ye sa putra abdi terus ayah nuga ditaca kira-kira pada dikawinkan waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokoknya mah
kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita naon deui ngan deuk ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu mangga awewe anakna budak kaluar sasalaman nih hiji 2 3 4 5 lah ku apa geus teu ka itu mau ngalamar ka Neng mau satingun itu nu kuru datang ka nu gendut aya tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira Neng siap tah henteu oh atuh make syarat Pak naon syaratna siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi sebab karasa ku abdi mah leumpang ka mana bae nu nyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang geus menghinggap tah siap tante aku mah tah wah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang kumanehanana harta nu aya oh nu diimah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab bae sekalipun siap kat awewe tiis asana ngadengeun sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadenge bahasa kitu ieu perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipenta kabeh dipeta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung arodang sial ka wewe goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya tebet dah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tah kuda ieu tak mahkota ieu kebesaran tinggal make sempak doang nya kendai abdi bah injem bae lati bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang Neng sebagai mas kawinna kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan cangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si Neng besi aya nu mikahayang ka Neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna lu tanggung jawab anakan we tadi saya kayak gini itu contohnya kan benar beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga keyakinan hiji mangsa manehanana ngadengekeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin wah panjang ceritana tak kiai basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ka kiai kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai oh siap henteu masantren heula di dieu moal bisa langsung yakin mah masantren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teu masantren teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin bupati teu masantren teu ceuli datang ka ilmu yakin kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin masantren heula cen sabaraha taun kumaha kecerdasan Aceh siap abdi rek masantren bebejannya ka pamajikanna Neng nu geulis
Neng balik geula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di Kiai anu sabaraha taun can karuhan taunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng bae kitu atuh pangaten anturkeun nya nama santren boh ngaji amin batur malab jatun menang di mabajahnya mah 7 ada cepet maksudnya kiai tolol magahana 7 itu meureun ke Nurjaya jeblak jatun kebo tamah tuh nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiyah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalah tafsir hadis di mustalah hadis wah jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu deh tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu dihanca geus sabaraha 10 tahun waduh asalna balik di ka asal naon abdi bae mah izinan bae rek nyieun pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tatangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam sia ye kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritna kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing ka murid mal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya nama teh eta bae geus ka mamana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu kaharti mama waduh, kayak gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aja bosku. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambahi atuh nirilik ku aing diieut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan dah jang ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama ini masantren deui waduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wah nih sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga
nu ngatur kecuali Allah, nu ngarizkian kecuali Allah, nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah, ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian, minta ka Allah. Mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga kas dari maneh laksanakeun, dipantau ku mama naik jeung teu naik, nah maju jeung teu majuna. Ini geus balik. Mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama. Sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat, zikir ka Gusti maca sholawat. Kuka beneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebuk ka sumur. Kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi rada ka sumur goblok sial di sial-sial ge rada gambar emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae urang jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah. Kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae tuh kumaha geusikeun anu cicigan itu bolong mah yana raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong, ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplakna ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag banding urang tutupan ala dikira sobat ya ieu nadek ngegero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong gahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikirkeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan aya hasana aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya tak cek jaratnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat geunggeurong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung ti yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyangdak paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin. Ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teu sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali
ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seserian. Sadaqallahul azim. Kieu jaya langsung kieu we ka pamajikanna. Cek aja kayak naon. Seri. Atuh kan nu seri. Bola ngomong, beri ka bulu ieu. Saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae. Sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet. Nu sieun mah atuh uring wae. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih kene sieun-sieun kana kosdara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna. Ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Nah, ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi. Hirup bae. Geus kumaha Allah bae. Tapi Masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir teureun illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap Nana isyarah si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling adalah ini cekel aku jana diangkat keluar set dari perum-perum ngana barang datang keluar blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum Masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dartan acara haji penni mah bisa-bisa di imah nya ngobrol jeung meong biasa meng cak pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uji jadi edan salah aing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedangkan meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga
meuli sorga nama kenal pasti aya pamelina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zolim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikat bakal meuli neraka, nu geridit hakikat bakal meuli neraka, nu zina hakikat bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikat bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti naon pameuli surga? Joh di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan eta DJ celit tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah letak keuntungan duniawi nanti saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kacenteng ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati, istimewa jasa. Deui panghebatan neangan duit ka bupati. Nu mantak embung eureun jadi bupati. Naik komo jadi gubernur. Naik komo jadi presiden mah. Nu mantak kurang kamari tawaran jadi presiden. Kumaha kieu cenah mau jadi presiden? Siap. Nah ingin negara sorangan lah. Bung di Indonesia ini mah. Di mana? Tuh di ditu tuh. Di monyet teh nang kalangan. Minimal raja monyet. Kasi itu jauh. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah teruskan deui kiai. Ulah teruskan eta bahasa ulah. Moal lain jadi sakitu wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadagoan ti masyarakat bae mingana teu pernah dikorbankeun. Ieu lah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa. Kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maot urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ade atuh sia, ge sia ge bakal cara aing.
ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak kula. Waizo nu maot ka nasehatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barzah sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Ngata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih, Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Timimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang setik dahar ngahutang kawarteg kalkulator dunia, dah zohor dunia, malah ke sholat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin dengan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Itulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus bae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu ka jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina urang tuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Orang percaya moal pati-pati orang kumpul di dia untuk percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini. Kula loba jasa undangan di berbagai pondok pesantren ieu. Serang Pandeglang Rakat Bitungan kulana
hiji dibere sangeuk, nomor kadua anak kula mah dibere embung bae lah. Ulah ieu terus ondangan-ondangan haul ulah kitu kene ondangan-ondangan nu lainnya. Ta ieu ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah urang baba